Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sami-sami patepang dangu deui sareng simkuring urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh lebet kana seri anu ka-65. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka masih medar ginggi teh nya anu harita nuju ditalek ku Yoga Citra ngeunaan sandi anu aya dina lalayang teh nya. Sakumaha lejeungna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng Sunda teh janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-65. Ginggi sok sebutkeun kumaha ceuk pamanggih Andika ngeunaan maksud eusi sandi teh. Omong Ki Yoga Citra harita teh. Maksud sandi teh netelakeun yen moal lami deui hiji bala tempur anu badag bakal dongkap ti sagara herang kanggo ngarurug dayeuh pakuan. Omong Ginggi harita teh. Sarerea sarilih teuteub geus kitu ngareret ka Ginggi. Naon maksudna Ki Banaspati ngirim lalayang ka Andika, Ginggi? Raden Banyak Angga tumanya harita teh. Sanes kanggo jisim kaula ieu lalayang teh. Jisim kaula ukur diparentah cenah bikeun ieu lalayang teh ka kasaha, Ginggi? Ginggi ngahunted heula tepikeun ka anu araya asa gantung denge harita teh. Ditanya sakali deui kakara Ginggi betus. Ieu lalayang sakedahna dipasihkeun ka Ki Jaya Perbangsa, ceuk Ginggi. Unggu matak reuwas anu ngadarenge pikeun sakedapan masarerea ukur ting haruleng. Naon maksudna Ki Jaya Perbangsa boga hubungan khusus jeung Ki Banaspati? Ceuk Raden Banyak Angga masih keneh teu percaya. Jisim kaula henteu wantu nuding kitu, Raden. Namung Ki Banaspati eces marentah sangkan ieu lalayang didugikeun ka Ki Jaya Perbangsa, ceuk Ginggi. Sarerea geus ting haruleng deui tepikeun ka dina akhirna Ki Yoga Citra cacarita. Rek dipasrahkeun ka saha eta lalayang? Lain anu utama ngan anu eces pangira ieu budak dina ngahartikeun eusina bisa jadi bener cenah. Ceuk Yoga Citra isuk-isuk pisan dina poe kahiji ku Warabakti nyaeta waktuna Ibun masih kandel. Raja Pajajaran sakula wedet
bakal ngayakeun upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya. Kemungkinan serangan musuh bakal diayakeun sawaktu saukumna pangagung karaton keur karumpul di tempat anu sarua, ceuk ieu gas citra. Talaga Rena teh teu tebih ti Pasir Badigul, merenahna aya di wewengkon Jahwihita, raja sakula wedet bakal dibabari diserang musuh, ceuk Ginggi. Sarerea ungut-ungutan nganyakeun kana pamanggih Ginggi, sanajan ari Raden Banyak Angga mah masih ham-ham. Urang kudu ngeuwat nyieun tindakan, ceuk ieu gas citra. Engke heula ama, urang kedah langkung ati-ati, ceuk Raden Banyak Angga. Sareng nu utami mah naha urang sararea tos yakin kana caritaan Ginggi, cenah bari ngareret ka Ginggi. Ginggi, sabenerna kaula mah hayang nanya, ari Andika sabenerna aya di pihak mana? Ceuk Raden Banyak Angga neuteub seukeut. Kaula mah weleh acan ngarti di sejen pihak Andika diutus ku Ki Banaspati. Tapi di pihak sejena deui Andika jiga anu biluk ka kaula sarerea, ceuk Raden Banyak Angga deui. Jeung jigana kieu gas citra oge kapangaruhan da buktina bari sarua neuteub seukeut. Inyana oge malikan deui pananya anu ku anakna bieu dipake panalekan. Nya ari Andika sabenerna aya di pihak mana, Ginggi? Pangapunten, jisim kaula mah teu aya di pihak mana bae, sadayana kajantenan di ieu nagara teu aya patalina sareng kapentingan jisim kaula, tembal Ginggi tandes harita teh. Ginggi cumarita deui tapi harita teh. Tapi saupami ayeuna jisim kaula ngabejakeun kagiatan Ki Banaspati katana pisaha bae, saleresna mah jisim kaula teu hayang aya korban nyawa. Boh nyawa para pangagung, boh nyawa para ponggawa, boh nyawa ambara hayat ieu nagara. Saupami bala tempur ti sagara herang leres ngarurug dayeuh pakuan, moal teu pasti bakal kajadian korban nyawa anu jumlahna tanpa wilangan. Isim kaula teu miharep hal sarupa kieu. Perang teh nyangsarakeun sarerea kalebet ambara hayat anu teu tuah teu dosa, ceuk Ginggi. Ieu gas citra ngahuleng lila ngan akhirna mah unggut-unggutan. Andika bener, perang ulah tepi ka kajadian. Sok komo ukur dipilampah ku sasama urang pajajaran. Ieu gas citra ngahuleng deui ngan jiga anu keur mikir. So ku Andika laksanakeun heula parentah Ki Banaspati teh, ceuk ieu gas citra. Serenkeun eta lalayang ka Ki Jaya Perbangsa, pokna deui. Ngan sanggeus kitu kieu gas citra nyarita ka Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya sangkan ngawal lalampahan Ginggi. Tapi lamun geus tepi Andika duaan matong milu asu, malah kudu nyumput, ceuk ieu gas citra. Peuting eta keneh Ginggi dikaluarkeun tina jaruji besi, geus kitu manehna dititah indit. Masrahkeun kotak surat teh ka Ki Jaya Perbangsa sacara rencepan. Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya ngawal lalampahan Ginggi. Ngan samemeh papisah Raden Purbajaya nyarita,
yen sabenerna manehna mah teu percaya yen Ginggi teh kabaud kana ieu kajahatan politik. Nya buktina si Ginggi kekenaan jarum racun cenah. Kaula oge mikirna mah kadinya ngan tetep urang kudu hati-hati cek Raden Banyak Angga harita teh. Ginggi anu harita acan ninggalkeun tempat nembalan yen bener manehna moal ulah ilu ka pihak mana oge. Kaasup moal milu bumela ka nagara anjeun teh Ginggi. Da anu nuju lumangsung ayeuna mah sanes mumusuhanana antara nagara sareng anu rek baruntak. Tapi mumusuhanana anu nuju kumawasa ngalawan anu hayang ngarebut kakawasaan, tembal Ginggi. Bisa jadi bener pamanggih Andika teh Ginggi ngan bae sanajan kumaha nu eces nagara keur aya dina kaayaan bahaya. Hartina jalma anu embung mireungeuh nagara tumpur nya daek teu daek kudu bisa ngajaga kumaha carana sangka nagara henteu ancur-ancuran ku alatan jalmana parebut kakawasaan cek Raden Banyak Angga. Eta ge sapaham kaula kitu margina ayeuna jisim kaula nuju narekahan kumaha sangka nagara ulah tutumpuran ku balukar parebut kakawasaan cek Ginggi harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, anjog ka benteng Puri maranehna marisah Ginggi mageus ngabelesat miheulaan indit sorangan ninggalkeun Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya. Boh Ginggi, boh dua sinatria pajajaran indit nararencepan ulah tepikeun ka Pasangrok jeung Ponggawa anu keur tugur. Basa anjog ka Purijaya perbangsa Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya asupna nyulunduk. Tapi ari Ginggi mah terang-terangan malah natamu ngaliwatan gerbang anu dijaga. Sampurasun cek Ginggi harita teh. Rampes aya naon wayah kieu ka dieu? Kaula bade nepangan Gusti Jaya Perbangsa aya nu dugikeun cek Ginggi. Hanya kalatu. Anjakal Gusti Jaya Perbangsa nuju Suwung, tembal Ponggawa. Deuh, karah nuju Suwungnya Ginggi handeueul. Gusti Jaya Perbangsa nuju nyubadanan pangangkir Gusti Prabu. Rupina aya hal-hal penting cek Ponggawa harita teh. Tapi naha penting pisan kisilah dugikeun ka kedah tepang ayeuna sareng Gusti Jaya Perbangsa cek Ponggawa sejena nanya. Ginggi henteu nembalan sabab hatena keur ngaduga keur ngaduga-duga kira-kira na aya urusan penting naon cenah Kangjeng Prabu ngadadak ngangkir Ki Jaya Perbangsa peuting-peuting kieu. Ngan bae sabot keur ngahuleng kitu ti jauhna kadenge sora kotoplakna kuda. Sanggeus ngadeuketan gerbang Puri kakara kanyahoan horeng nutumpak kuda teh Ki Jaya Perbangsa pisan. Ki Jaya Perbangsa tumpak kudana anca dikawal ku Punggawa opatan laleumpang nuturkeun bari marakel obor. Saha eta? Cek Ki Jaya Perbangsa basa mireungeuh aya jalma luar keur cacarita jeung para tugur. Kaula apal mun teu salah mah Andika teh calon sinatria anu cicing di Puri Yugas Citra nya.
Ceki yoga ceki jaya perbangsa deui lentongna sari-sari ngece teuing naon maksudna. Aya anu bade didugikeun Gusti ieu kalintang pentingna naha tiasa henteu isim kaula kalebet cek Ginggi. Tina cahaya obor anu ngabebela ka tembong halis Ki Jaya Perbangsa semu kerung ngan sanajan kitu Ki Jaya Perbangsa unggeuk tanda Ginggi ditarima nyema. Ginggi dibawa asup ka hiji rohangan anu rada nyamuni ngan basa Ginggi keur sila di luhur wuwungan kadenge sorang raket kabaca ku Ginggi eta gerakan jalma duaan. Hate Ginggi ngangluh pasti cenah nu duaan ieu teh Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya. Hatena ngangluh teh sabab ieu dua jajaka dianggap caroboh. Lamun Ki Jaya Perbangsa boga pangabisa luhur gerakan nu di luhur teh pasti bakal katohyan. Aya keperluan naon Ki Yogas Citra ngutus Andika peuting-peuting kieu cek Ki Jaya Perbangsa. Aduh pangapunten jisim kaula teh dongkap wayah kieu sanes diutus ku Gusti Yogas Citra embal Ginggi. Ngan basa ngadengi jawaban Ginggi sarupa kitu Ki Jaya Perbangsa ka tembong reuas. Ke saha Ari Andika cenah. Isim kaula pun Ginggi lain eta maksud kaula teh. Andika diutus ku saha cenah masih ka tembong reuas. Ituna teh bari luak liuk jiga anu sieun kanyahoan ku batur. Lain Andika mah biluk ka Ki Yogas Citra pokna deui. Sagala rupina tiasa kajantenan. Naha apanan dipaineun umum mah salira teh di dalitna sareng Gusti Yogas Citra tembal Ginggi ngadoja harita teh. Nya bener sagalana bisa kajadian. Tapi Andika datang ka dieu diutus ku saha? Minang kanembalanana Ginggi ngudar kotak surat anu tita tadi ngagantel dina sabukna. Ieu nyanggakeun cenah. Bari sebung ngadeg-deg Ki Jaya Perbangsa nampanan kotak surat. Perlu dibuka ayeuna. Teu langkung salira Gusti. Ki Jaya Perbangsa ngahulang heula ngan geus kitu jung heula manehna cengkat. Manehna muruh hiji lomari kayu anu aya di juru kamar. Tina lomari kayu Ki Jaya Perbangsa ngaluarkeun baju zirah. Ari baju zirah teh nyaeta pakaian anu dijieun tina anyaman wajah. Fungsina jangjang hareupan peperangan sangkan teu keuna ku pakarang seukeut. Sanggeus make baju zirah Ki Jaya Perbangsa mimiti ngadeuketan deui kotak lalayang. Ginggi rada ngeleper sabab lamun geus kieu hartina bakal kanyahoan yen kotak teh kungsi dibuka. Perwargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya aturan ka sadayana para pemirsa YouTube mitra kaum dangu sadayana anu micinta mikalandep kana dongeng Sunda khususna dina channel dongeng Sunda Mang Aa anu nuju mancok dina dongeng sareupna di Pajajaran seri anu ka 65 dinten ayeuna. Mudah-mudahan sadayana dina dangat ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ka Bapak Endang Awaludin di Sukamanah Barat, mudah-mudahan sehat dina dangat ayeuna. Ka Abah Supa punten ka Abah Suba kudu jeung ngadangukeun di Tasiknya. Jeung ka Bapak Asep Sudrajat ya kudu jeung ngadangukeun di Kalimantan Utara Teh Lela Sukaesih oge Teh Enji aturan. Lajeng Teh Ine Ade mudah-mudahan sehat
Sancai Damai oge ti Garutnya, Bu Guru Nani Widyaningsih haturan di Bintara oge Bu Dokter Yulinda Belia, Teh Rita Ersih di Cimahi haturan ujung ngadangukeun oge Teh Entin Kartini di Buah Batu, Omah Ela Hatman kumaha damang di Cianjur oge Pak Ayep Karsim di Cimenyan, Pak Dede Juanda ujung ngadangukeun, Teh Linda Imut di Bandung, Nenek Yani, Pak Jajang Edan oge Pak Setia Budi di Garut, Pak Kanu kumaha damang ya di Meikartanya, oge Teh Mutiawan di Sukabumi, lajeng Bapak Uwan Sumarna di Sukamanah Barat Cikampek, Esther Adelaide, Teh Iom Puspa, Pak Ali Alun, Teh Dilah, lajeng ka Bapak Taryo Juragan Tahu di Jambi, Bapak Tede Rahmat di Kadungora, Kang Ruslan, Teh Tami Malihah di Ciamis, sareng Kang Rendi, Kang Jaki Mubarok di Jakarta, lajeng kumaha damang ka Bapak Ikno haturan ujung ngadangukeun, Pak Agus Somantri di Garut, Pak Nanang Wijaya di Tasik, Pak Prabu Arjuna di Banjar, oge kumwe kasadayana anu masih keneh ngadangukeun dina channel Dongeng Sunda mangga. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Sanggeus make baju zirah, Ijaya Perbangsa mimiti ngadeukeutan deui kotak lalayang. Ginggi rada ngeleper sabab lamun geus kieu hartina bakal kanyahoan yen kotak teh kungsi dibuka. Kalawan ati-ati pisan Ki Jaya Perbangsa ngalaan engsel kotak ngan basa tutup geus kotak geus buka, awak Ki Jaya Perbangsa geuwat ngadangheuak ka tukang. Atuh Ginggi oge nurutan ngadangheuakeun awakna nepi ka ngalagedai ka tukang. Eueuh kajadiana naon harita teh? Kunaon Andika make milu ngadangheuak? Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Isim kaula mah nurutan salira da panyana teh aya marabahaya, tembal Ginggi. Bener Andika teh bawahan Ki Banaspati. Ki Jaya Perbangsa naliti bari panonna seukeut. Ginggi ukur maunggut harita teh. Apal naon pang nabasa tutup kotak dibuka kaula kudu ngajauhan heula ieu kotak. Ginggi gideug harita teh leng Ki Jaya Perbangsa ngahuleng. Ieu kotak lalayang geus aya anu muka samemeh tepi ka kaula, ceuk Ki Jaya Perbangsa. Ki Jaya Perbangsa neuteub seukeut deui ka Ginggi. Andika anu muka ieu kotak cenah. Ginggi gideug. Perjuangan urang teh kudu dirojong ku kajujuran. Saurang bae aya nu hianat cilaka keur sarerea, ceuk Ki Jaya Perbangsa. Ginggi cicing teu ngomentaran nanaon, Ki Jaya Perbangsa mah tetep neuteub seukeut. Sakali deui kaula tumanya. Nah Andika teu kungsi muka ieu kotak lalayang, omong Ki Jaya Perbangsa deui. Jisim kaula mah teu tiasa ngejah. Kitu margina Ki Banaspati ngutus jisim kaula kanggo masrahkeun ieu kotak lalayang. Tembal Ginggi bari semu era sabab geus ngabohong deui bae. Lain era ku Ki Jaya Perbangsa, tapi era ku Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya anu keur nyumput di Sedong Hateup Iman. Tapi paguneman dihandap jiga moal beres sabab sakumaha Ginggi ngangles Ki Jaya Perbangsa tetep nuding yen Ginggi geus muka tutup kotak.
hiji jalma anu geus rek diaku salaku sinatria Pajajaran kudu panceg dina kajujuran. Lamun linyok, gede buel, gede bohong, eta geus ngahina ka Pajajaran. Cek Wijaya Perbangsa. Diomongan kitu hate Ginggi panas. Sekaligus oge ngarasa era deui. Memang aing teh cenah teu pantes jadi sinatria Pajajaran, ceuk hatena deui. Ginggi, kaula sakali deui rek nanya ka Andika Ginggi. Cik, jawab kalawan jujur. Nah sia geus muka ieu kotak atawa henteu? Cek Wijaya Perbangsa harita teh. Ayeuna mah Ginggi unggeuk sanajan lalaunan oge. Wijaya Perbangsa molotot ambek. Mun kitu sia kudu kojor Ginggi. Sabab geus hianat ka Pajajaran. Wijaya Perbangsa bari harita keneh ngajorag ku peureub buleud. Eta peureub teh lempeng rek nyuruduk tarang Ginggi karasa aya panas kana tarangna nandakeun yen peureub buleud Ki Jaya Perbangsa teh aya tanagaan harita. Tapi dina pandangan Ginggi tanaga anu dikaluarkeun Ki Jaya Perbangsa henteu hebat teuing. Itu sababna Ginggi teu asa-asa nyieun gerakan. Harita tanaga anu dikaluarkeun Ki Jaya Perbangsa teh memang teu hebat-hebat teuing. Ginggi ge teu asa-asa nyieun gerakan leungeun anu cikeneh rek nonjok tarangna harita keneh ditewak ku Ginggi. Geus kitu dirames jeung dipuntirkeun balukarna awak Ki Jaya Perbangsa kabawa murilit. Sebab lamun manehna teu milu muntir tangtu leungeunna teh bakal mites murilit harita teh. Bari muringis nahan ka nyeri. Alatan leungeun katuhuna geus komper Ki Jaya Perbangsa nonjokeun peureub kencana. Ieu gerakan tapis ditakis tepikeun ka Ki Jaya Perbangsa ngagoak harita teh nyerieun. Ayeuna manehna ukur waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep. Rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu carita dongeng Sunda sarepna di Pajajaran dina seri anu ka-65 dina dinten ayeuna. Insyaallah nya masih keneh hancaeun ye. Masih rame we nya. Tinggi teh. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.